Ditaros Kangjeng kok Kangjeng osok puasa Senin emang aya naon cak Kangjeng Senin hari kelahiran kaula betapa bersyukurna kaula dilahirkeun dina poe Senin rasa syukur kaula maka ngalaksanakeun puasa ya Allah bersyukur ka Gusti Allah lahir salamet poe Senin mantap puasa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mah Kanjeng Nabi diberi resep jasa puasa Senin Kemis Kanjeng kos urang bae kitu umat. Alhamdulillah ngabohong saeutik. Di luar Senin Kemis ge Kanjeng Nabi marsep puasa. Sering urang ngadenge penceramah di Kifudoli di kiai-kiai nu sejen di mana Kangjeng ngaros ka Siti Aisyah isuk-isuk aya naon ieu dahareun teu aya tuan itu aya mah puasa tanyana ge tanu ngomong kitu henteu kitu teu endangan jajablog we biasa. Aduh, kan dongeng doang dongeng, atau dongeng aja. Jangan duit mah di mana be. Kanjeng eta luar biasa. Harus kena naon dinten ieu teu aya puasa. Urang mun jadi salaki kitu tah sikap urang ka pamajikan moal anu ribut. Moal aman mujian neng aya naon di dapur jatena naon kak puasa kakak mah atuh neng ge puasa mantap Masya Allah merigak bulu ngadengena merigak bulu ngadengena naya maka Nabi neng naon Aisyah bae aya naon aya korma sabaraha aya dua orang nyarap sering hiji ya Allah mun aya hiji siring sabelah Masya Allah nah urang mah lain kan neng bae naon dahar pos nu mere balanja bae haju bae teh jige galedeg datang nanyakeun ngere urang pan ngajawab salah teu ngajawab salah ayeuna kamari emang kamari mere sabaraha pan kamari aing mere duit kasihan 50.000 cak aing geus sataunan cek pamajikan insyaallah aing mah bisa sataunan ge hebat amat sia tuh deuleu tuh ngagantung naon kalender sataunan tah leg-leg ku sia tungtung nama geus mal beres pada eta tah urang nurutan Kanjeng Nabi bae coba ge isuk urang neuleuh ka dapur di pantaran Isa teh dapur wah ngebul geus teu kudu nanya daripada ribut puasa aing lah siap puasa ge aya anak kakak mah puasa neng jata ya naon atuh teh naon kakak mah puasa ya anak dan dipuasakeun tadi nurutan Kanjeng Nabi mah tuh teluk pikiran anak jadi aya anak bagi para ruasa ngeunaheun ya mah urang tetep bae untuk nomor ribut deui. Nah, sikap Kanjeng Nabi luar biasa Masya Allah nyontoan ka urang komo lamun kieu mah ye neng tah ieu jang poe 500.000 tapi kakak mah ulah ditawaran dahar puasa geus ieu mah jang neng jeung keluarga bae
geus dalalahar kadinya 500.000 cukup kan supaya itu isuk malain deui gini belasan kana hate ya Allah bener kakak hebat amat kak ya Allah bere deui 500 bere deui 500 menang saminggu teh kak menang di mana teh duit kongkorong dijual untuk udah ribut katung-tung nakeun suul khotimah nah ya Kangjeng mak resep ditaros Kangjeng kok Kangjeng osok puasa Senin emang aya naon oh cak Kangjeng Senin hari kelahiran kaula betapa bersyukurna kaula dilahirkeun dina poe Senin rasa syukur kaula maka ngalaksanakeun puasa ya Allah bersyukur ka Gusti Allah lahir salamet poe Senin mantak puasa. Nah ilah kehebatan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh Senin puasa nomor kaduana Kangjeng osok puasa dina poe Kemis ditaros kunaon tuan sok puasa poe Kemis oh poe Kemis eta aya laporan amal mingguan jadi saminggu sakali amal orang dilaporkan ke Gusti Allah poe Kemis cak Kangjeng betapa senengna resep mun buku mingguan dilaporkan ke Gusti Allah kulana keur puasa mantak urang alhamdulillah masya Allah poe Kemis teh begitu dilaporkan aya nu keur di mall Allah karim di pabrik kene di kantor Gusti Allah lagi tah Senin Kemis dah kaget bahasa sakitu ge cukup luar biasa ta khairul rizki ma yakfi cak Kangjeng Nabi masya Allah wa khairul dzikri ma khafi Kangjeng Nabi ngabahasakeun khairul dzikri ma khafi wa khairul rizki ma yakfi ya Allah pang bagus-bagus dan zikir nu teu kanyahoan ku batur ai haji pendi mah pan illallah orang cau nu kadeuleuna ku jana zikir syaitan mani ngeluk-ngeluk gitu ai sorangan tilok yang nama sorangan gering mun zikir sorangan gering itu bagus mah khairul zikri ma khafi teu kajawan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir kan mantak beusi kapanggih jeung kipu dolikir nah eta teh keur ngalamun hayang ganti mobil khairul zikri ma khafi galbu keur di mobil di kereta di pesawat lempang diuk masya Allah wanunya hanya Allah itulah para aulia Allah subhanahu wa khairul rizki ma yakfi pang bagusna rizki nu cukup hayang dahar aya cukup sebe hayang nginum aya wareg seger hayang naik kendaraan alhamdulillah hayang sepeda aya sepeda hayang motor aya hayang mobil Lexus aya banyak cukup teu kudu loba-loba teu kudu masya Allah hayang sare kamar aya hayang tiis aya AC kan gitu amat gitulah khairul rizki mayak cukup jang urang jang keluarga aya tamu bisa kasubuhan ku urang
cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae percis eta kayak sabalikna si eta mah teu meunang dahar Kangjeng Nabi Ibrahim masalah malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis ya Allah ya Kokos lurah dek calon gratis dah bupati dek calon gratis geus jaradi muskilah Sallallahu